si bos. Bos, kenaon bos? Duh. Aing ngerasa daang teh, aya sia deui. Bos, duh. Kenaon di dieu? Segala ngadaang mie. Kebenaran euy teh keur lapar itu, bos. Duh. Geus tong loba ngomong itu ke warung hayang mah. Aing keur ngadaang ieu. Wah, nya pas pisan atuh ari kitu mah. Masan heula deui ah. Aduh, pas pisan gitu lapar teh bos. Pas emang kena emang bos. Untung we bisa aprop aja bos itu. Tas di mana tuh bos? Biasa sok dahar di imah oke. Dahar di dieu lah. Eta biasa aing tos neuleuh kebon. Daang di imah kabur lapar. Geus nyimpang heula di dieu aing nya tuh. Pas pisan ieu nah bos. Nah, geus daang mah. Rut atuh. Pas pisan eta udah di sabatang mah tuh araseum sarua ieu ge Ngatuk di aing udut Yan udut da tak kitu ulah kagok atuh rek berbuat baik mah sekalian we atuh nah kieu alam dunya teh bos tiis di dieu mah nya lain teh bos wing teh ka belah ditu bieu teh beberbetan motor teh nya mun bisa mah gitu njem heula jeung bensin gitu 20.000 mah gitu udah masa kan itu bisa teu mahi gitu ya dimimiti sia datang ge hate geus tegenah aing teh ye pasti ujung-ujungna ka dinya anu geus tara dibayar nya kumaha deui bos da kabatul metu wani lagi ka bos gitu tapi dah heueuh jeung bos mah gampang lah ke tu di imah aya meureun huut badag wae mah aya nya duit mah kocap deui nya terima lah tak kitu nuhun lah bosnya malami ayeuna mah da buru-buru wing di penting mah kayaknya nuhun nya bosnya nah tapi dah heueuh kitu-kitu ge baturan aing dari tulungan karunya tulungan tuh aing teh ka poho dibikeun kabeh kumaha jeung mayar daangeuna Sketpol adinya sketsa humor ditayangkan di DSM Channel. Ceritanya semua lucu, acaranya ditunggu-tunggu. Sketmon.